Baralaki ye kebon teh ye. Tuh. Balaki ye. Kebon sampai kene gitu. Aduh, di mana juragan? Eta geus eta salat di langgar. Di langgar mana? Eta langgarnya di Lebak. Lain meunang salat di langgar gitu. Meunang cek sahan teu. Apaan cek Pak Ustad, cek TKM, cek eta ge salat mah teu meunang di langgar. Ah, nah ali didinya. Menang. Kapan salatnya kudu 5 waktu. 5 waktu. Eta maghrib, subuh, eta asa, eta isya. Luruy subuh, tohor, asar. Eta teh menang salat di langgar teh. Cek saha teu menang ah. Teu meunang cek Ustad oge cek ajengan ari juragan sok. Di dieu ge umum poe salat di langgar wae. Ngalanggar salat na musyrik teh teu meunang. Adinya apa langgar teu? Kan eta henteu naon anu langgar teh atuh. Langgar teh Tajuk Masjid Leutik. Oh ti tadi atuh tajuk gitu. Pandai we ge ngomong kitu sirik sebelan. Ah, bukan teh salat di langgar, bukan teh juragan tara salat gitu. Ah mah nya juragan tara salat. Dirinya sok salat tara. Tara, loh eta mah isuk-isuk mah. Wahina di mana? Eta tidinya tan yang kebon lah. Oh, kebon eta nu di Tonggo. Oh, kata bala tuh. Kore deh bala mun bari. Ari juragan ke naon di dieu culang-cileung wae Iya, tadi teh. tanah ieu. Tanah mana? Iya, tanah ieu nu kaditu teh. Oh, ka ditu. 2 hektar leuwih, 3 hektar lamun kabehna kurang leuwih. Ke naon teh lega teuing atuh. Heuh, senar dieukeun. Rek diwakafkeun. Oh, diwakafkeun heuh ke naon? Rek dijieun ponok. Dijieun ponok ieu teh. Dijieun ponok kumaha juragan? Heuh, dijieun ponok. Atuh dijieun ponok kumaha sakieu engke lamun dijieun ponok kumaha leumpangna atuh. Lain ponok sakieu, satu ponok tapi lega ieu mah ponokna. Tapi ponok Tapi lega. ah nya ari juragan ngaco wae ponok tapi lega kumaha. Ieu mah ali didinya. Apa ponok henteu? Nya tah henteu ari ponok teh naon? Pondok pesantren. Oh, ponok pesantren. Pondok tapi lega. Itu pondok pesantren. Ponok tapi lega. Oh, sugan urang mah ponok teh sakieu engke. Simeni. Amun ke nu salat nang ka kieu mah jeung juragan. Salat angre lega biasa. Oh, gitu. Andarana pondok. Araronok pesantren. Itu ieu teh. Kumaha didinya? Langgar teu apa? Pondok teu apa? Apa teh naon wae atuh? Oh, nu apa teh langir we juragan jeung kitu. Sia mah kasebelan pisan. Ah, kasebelan. Pi kasebelan. Alah, aya kitu si Junaidi ditah gawe ye si Junaidi. Dan aya di mana ada setan ada aya wae di mana tidak pagawean HS wae. Oh, gini itu aya. Junedi. Ah, sia mah jeung ngebekokan ka aing. Rek naon juragan? Lain anu ngagoler wae atuh kunaon? Gering eta aduh Allah teh jangan awak dari juragan aduh. Teu awak kunaon sapan tadi jagjag situ cager. Tadi iraha itu tutup peutik juragan aduh. Atuh diobat heula atuh diobat. Eta beuteungna sedeusian. Acan juragan bujeng-bujeng deusian ieu. Asian heula atuh meuli heula bubur. Ya asup cai oge kolab deui aduh. Gancang ieu cager. Urang rek nitah gawe ka didinya. Kanu lain lah tuh kasih wakat tuh. Nyata si wakat teh eueuh nyata bitir tiang teh. Meuli heula obat atuh obat. Jig obat heula tuh. Obat naon gering naon ieu? Hah? Panas tiris. Panas tiris aduh. Oh, alus panas tiris mah euy. Panas aya, tiris aya, alus bener penyakit alus mah. Oke lah atunya ulang meuli heula obat. Bagus sekedeng. Nah bener gitu sih tegering mah. Bener. Ahlang ke lentang heula. Sin. Kering naon atuh meuli. Alah. Paranas euy. Daguan halanya ulang meuli heula obatnya. Obat ieu limparnas kieu mah tuh anjir. Panas tiris ieu mah bener meuli eta heula daguan heula sakedeng. Kamari meuli martabak juga. Heeh, kuring pameulikeun lah. Hayang naon ge.
Di mana juragan? Rek nitah gawe kasih Junaidi. Aya weh. Kasih Junaidi na gering. Oh, gering. Jadi naon cenah? Luka sana paranas tiris gitu. Oh. Tadi nyarek nepungan si Junaidi. Can boro-boro nepungan. Wah, itu gara nepungan heula. Ari bu geringna. Ali nepung mah henteu. Biasa gering ieu paranas tiris. Wah, tuh orang tepungan heula kurangnya. Besok dia meuli heula obat. Jadi kita gua di situ. Besok. Iya. Nah bener gitu si Junaidi teh gering. Aduh, Junaidi. Kenapa mana tuh? Aduh, bener gering euy. Panas kieu euy. Tadi cek si juragan teh cenah kudu di tepungan. Paling tepungan si Junaidi. Beneran ya. Naon ieu? Terus ting tarekan deureunnya. Geus meuli obat ke Junaidi euy. Juragan terek ini meuli obat teh. Ngoda didinya di warung. Geus eta nempuan nu gering teh. Geus. Tuh, Mana kela tuh kabalikannya. geus. Si kasebelan. Lain di tipungan. Di panggihan. Tadi pancek juragan di tepungan cenah. Di tempo aya nu gering. Itu mah sia nyieun donat atau di tipungan gitu mah. Naon itu di tipungan? Lain gitu seta, di bukan nama ta. Tuh si Waka tuh. Alsia kumaha ieu teh. Sabalan. Sia. Kasabalan sia. Ti kasabalan. Panas tiris aduh.